Kenaon, Mak? Iya tadi penting mah ngarekam video. Terus? Pek teh tina video na aya kadengan suara manisiun teh. Suara naon ieu teh? Iya dengekeun ku maneh. Mana? Kurti bang suara nu kitu, Mak mah. Menikah sieun. Dengekeun heula ti ka Anggus. Nginjem heula duit 100 isukan digantian. Mak, rek ngenong ya, Mak, diteun si Ica. Sagala udang enong nek naon? Rek kerjakeun tugas, Mak. Atuh meuli ulu bari ngenong. Ara rewa teuing maneh teh budak awewe. Hayang urang ulu tuur seta udang enong laten batur. Pan penting atuh, Mak. Maneh teh rek ngerjakeun tugas apa rek nyegi? Mun kudu puting kos eueuh ti barang wae. Atuh, Mak. Geus lah, nahaun sagala unang enong ara rewa teuing. Atuh da babaturan urang ge ngararendong, Mak. Teu dicaram kuning ku inungna. Nya juga si ari melang marok kakolot mah. Ini tadi tuh sakalian baanan baju. Tong balik di ka imah. Mak ngusir lain. Teu hayang aing boga budak terus tujung. Juga ka itu ini tadi melang warok mah. Nyahe ge tuh ari imah ngusir mah. Rek ini tuh urang mah. Yo gadi tuh. Rek ini ke mana maneh? Ka mana we? Sagala mawa tena. Bae, urang mah rek esna tena we. Pas nu heueuh we si arek ini keun antep hayang nyaho aing mah. Duh, hujan euy. Ka mana atuh cenah matugna teh? Mak, Ning sia matok deui. atuh udah hujan. Masa tengah gubuk tenda lain. Atuh da tenda ge tenda biasa, Mak teh. Mata kabanjiran atuh hujan mah. Make nu alus atuh tendana. Mahal, Mak, meuli nu alus mah. Teu lain nyewa sia mah. Kata dapur outdoor. Di Tadabur Alam Outdoor menyediakan berbagai macam perlengkapan camping dan juga hiking yang standar, aman, dan juga nyaman. Dengan harga sewa yang sangat terjangkau, seperti tenda, sleeping bag, carrier, kursi lipat, meja lipat, matras, senter, bantal, dan perlengkapan lainnya. Selain aman dan nyaman, pilihan alatnya juga sangat lengkap dan tentunya dengan kualitas yang terjamin. Pokoknya kalian gak usah bingung deh kalau nyari tempat sewa perlengkapan outdoor. Karena Tadabur Alam Outdoor menjadi tempat sewa yang recommended banget buat kalian yang berencana mau camping. Oh siapa gini Clean? Mau jadi Nah, ribeteng. Marimar, mau kemana kau? mau nyaba. Ih, ikut dong. Mau nahaon. Sudahlah, cicing saja. Tidak usah ulah ilu. Ayolah Marimar, aku ingin wilu. Mengajak ngoyinditan hanya akan membuat rarilu saja. Kau tidak merasa karunya apa? Melihatku yang sudah ginding begini, tapi tidak guda-gidi kemana-mana. Iya ya. Tumben kau pakai baju rada muisan. Biasanya yang kau pakai baju yang sudah belel. Aku nggak aja berpenampilan agak ginding. Soalnya mau diajakin ngablu sama si Eis. Lalu kemana si Oisnya? Entahlah, aku pun balueng. Si Eis menitahku untuk dagoan di sini. Tapi setelah ku dago-dago dari tadi, dia tidak kunjung neang. Kenapa sih kau itu masih saja layat dengannya? Kau kan sudah nyaho. Kalau si Ois alus diharapun saja. Entahlah Marimar. Mungkin karena babaturanku yang hanya samet, aku jadi tidak pernah mempalirikan hal seperti itu. Sudahlah, terserah mana saja. Tapi omat ya, kalau ada apa-apa, jangan pernah sasadu lagi kepadaku. Ngomong-ngomong, ini baju yang kau anjuk. Enak saja. Ini aku belinya cash, bukan nganjuk. Gimana belinya? Sepertinya aku bogoh nih. Midi dress ini aku belinya di MIB Style. Bagus sekali ya bajunya. Iya dong. Baju yang kupakai ini adalah midi dress susut by MIB Style. Selain modelnya yang cantik, bahannya juga lembut dan juga adem karena terbuat dari bahan katun rayon twill premium. Untuk bagian depannya terdapat resleting sehingga dress ini cocok juga buat ibu menyusui. Tersedia berbagai macam pilihan warna dan juga ukuran. Ditambah aksen kerah yang melengkung membuat dress ini semakin terlihat cantik. Itu si Ois. Mana? Hai,
Bilang sayang. Masih saja dalayot dengannya. Masih. Bukan sudahnya. Jiro. Kalau si Eis halus ada apa saja. Kalau si Eis halus ya rupun saja. Ayo kan. Jiro. Kalau si Eis Lek bener oke lah siapa? Anak-anak kecengiran. Jiro. Kalau si Eis Jiro. kalau si Ois alus diharapin saja. Ya mana kayaknya anu ngajak seri mendingan. Ya sudahlah. Kadieu. Ya sudahlah. Terserah mana saja. Jiro. Ya sudahlah. Terserah mana ya. Ya sudahlah. Terserah mana saja. Umi nu saya isi kata naon. Ya sudahlah terserahmu. Ya sudahlah terserah mana saja. Kadi mah Jiro. Lah sudah. Jiro. Ya sudahlah terserah mana saja. Terserahlah. Jiro. Ya sudahlah terserah mana saja. Ya sudahlah terserah mana. Jiro. Sudahlah. Jiro. Ya sudahlah terserah mana sudah. Saja lain suja. Ya sudahlah terserah sudah mana. Mayang. Marimar, sini. Apa? Mau kemana kau? Mau ke pasar, mau beli set-top box. Set-top box, bukan set-top box. Iya, Sabang Saning itulah. Buat apa riweuh-riweuh beli set-top box? Kau saja jarang sekali lalajo TV. Daripada TV-ku di rumah ngababangke. Ya bagus dong. Jadi setrum di rumahmu tidak terlalu olok. Walaupun tidak ada yang nelu, TV di rumahku tidak boleh hurung. Untuk apa dihurungkan jika tidak didele? Biar tidak tiisen. Kalau tidak mau tiisen, duruk saja rumahmu biar hanut. Yang lebih pantas diduduk itu adalah rumahmu. Kenapa? Habisnya, yang kau ingin di rumah hanya bebututan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Miringan calik ya, Bu? Mangga. Ibu punten badai ngawagel sakedap. Mangga sok Abi ti agen para bota rumah tangga badai nawisan peso. Peso naon, Neng? Peso model baru, Ibu. Modelna oge sarae. Seueur pilihanana. Aya nu model gagangna bengkok, kawas parawan nyeri cangkeng. Aya nu panyepenganana hipu, kawas nyepengan jabatan. Pokona mah seueur Bu modelna. Bilih bade ieu aya katalogna. Ah, moal Neng, gaduh kene itu ge peso mah. Atunya wios Ibu kangge koleksi. Ah, ibu mah seueur koleksi. Koleksi mantan ke tos cekap. Ibu, ieu mah pesona oge sae. Bahkan ieu mah peso pangseukeutna. Tawarkeun barang mah sawajarna we, Neng. Teu kedah dilebih-lebihkeun. Ih, hari Ibu, abi mah teu ngawadul. Ieu mah fakta. Ieu peso teh peso pangseukeutna. Teu percaya ibu mah. Aha, Da anu pangseukeutna mah sanes peso. naon atuh? Sungut jelema. Terus di mana, Cuk? Geus nempo nu balik ti Mekah. Saha? Haji Sanusi? Heeh. Oh, Kabita init ka Mekah jeung salaki. Irha atuhnya, urang bisa ngalaman ibadah bareng. eta euceum mawa naon? Ampun nu balik teu Mekah. Nya eta, abi teh mawa beas 5 kilo, endogna 2 kilo. Ari pas balik, di bahanan kormana meni sauti. Ira aku. Heueuh teh. Nasa kumaha kitu diberena? Kormana 5 siki, ismisna sasenok teh. Kacang Arabna sakantong leutik. Cai jam-jamna sabotol. Eta ge botolan bogel. Mun disautik atunya. Heueuh nya eta.
Sakitu beunghar oge barang bere teh menisa encer pisan. Dasar koreta masalah ke jeung pamajikan. Tapi da abdi mah dibere loba. Wah, Kormana sakotak, kismisna meureun aya sakilo mah. Kacang arab sakeler, coklatna sakantong. Tah cai jam-jamna mah sajiriget. nah haning loba eueuh mah. Eta eueuh dibere ku ibu hajina lain. Heeh. Ari abdi mah ku pahajina. Nah hanya make dibedakeun kitu. Ya pasti dibedakeun lah. Ari jangka bogoh mah. Cuk, eueuh mah ih, abdi kamari ka undangan sorangan. Atuh dari wah kemarin teh bantu. Jadi abdi mah nyamungan we. Lain, eta mah ongko hajat teh siga gede, tapi dah hareunana eueun euceul. Nya kumaha gitu? Eta we, nu ngaranna rendang teh meuni liat. Asa ngegel ban jero. Sayur sop ge meuni caberang. Kuahna ge siga cai urut ngagodog mie. Hari kentangna, Heueuh tah, kentang ge meuni kahaseum. Siga kelek Mang Usup. hari karedokna. Karedokna oge meuni buyata kitu ih. Gila aing mah, siga tai orok. Tapi ngeunah teu. Boro-boro, ngeunah keneh karedok cemimin. Najan sok ngorong oge. Pokona mah ora wadol teman nu masak teh teu baleng. Ceuk urang mah nya, kadi sakirana teu bagug masak mah geus we cicing. Tong hayang masak di nu hajat. Pan eueuh mah babantu di dinya. Saha kitu nu masakna? Abdi. Mana suka tanya tara ku guru, cita-cita hayang jadi naon? Oh, sok. Asa kamari nanyakeun teh. Terus mana ngajawab naon? Teu ngajawabna naon? Hor, cita-cita mana hayang jadi naon atuh? Ah, teu hayang jadi nanaon mah urang mah. Ari teu hayang jadi naon mah? Mengos we atuh tong sakola. Milu ngaramet ka ditu jeung mamang maneh. Hor, mama kitu. Ari geus keur naon sakola oge? Ari teu hayang jadi naon mah? Aja da oge di ieu mah. Kuda bu guru mah ngomong lagi gitu geuning. Nah ngomong naon guru? Oh, cenah, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Yo, eta teh motivasi. Sangkan maneh gableng cita-cita anu luhur. Teu salah guru mah. Nyata embung mah luhur-luhur teuing teh. Naha? Sieun labu. Yo, eta teh motivasi. Nah, motivasi. Dibuang sayang. Oh, ari mana cita-cita yang jadi naon gitu? Teu serius. Tilu. Oh, ari mana? Itu liar. Ji, 2 tilu. Oh, ari mana? Dua tilu. Oh, ari mana cita-cita yang jadi naon? Tuh. Mana anu seuri? 2 tilu. Orang mana cita-cita yang jadi naon? Lagi ji. Orang ari mana cita-cita yang jadi naon gitu? Kalau kasuri cenah yeuh diheulakeun atuh. Yo, eta teh motivasi. Motivasi. Habis makan apa kau? Aku habis makan bakso, Marimar. Tapi baksonya terlalu lada. Makanya kalau pakai sambal jangan sadaek-daek. Aku tidak sengaja. Sambalnya kabolok-sokan. Mungkin kau terlalu kencang mengecrotkan sambalnya. Iya sih. Habis sambalnya tidak bijil-bijil sih. Si horeng liangnya itu nyocokan oleh si kicabe. Lalu bagaimana ceritanya bisa sampai kabolok sokan? Turupnya itu tidak terlalu pageh. Jadi saat wadahnya ku enek-enek, seketika turupnya itu coplok dan menyebabkan sambal pun menjadi amalayah. Tapi baksonya tetap kohakan. Jadi, walaupun bakso yang kupesan didominasi oleh si kicengek, aku masih tetap menyantapnya. Kenapa tidak minta ganti baksona dengan yang betul? Boro-boro minta ganti. Yang ada, tukang bakso itu yang minta ganti rugi kepadaku. Kenapa? Sambal yang kabolok-sokan di mangkokku, cengeknya hampir setengah kilo. Lalu kau bayar berapa untuk kerugiannya? Aku gak blebit dari mana untuk membayar semua kerugian itu. Terus gimana dong? Aku bejakan saja pada tukang baksonya. Kalau nanti akan ada temanku yang datang mangmayarkeun. Dan dia pun langsung percaya. Memangnya saha teman kamu itu? Kau,